الشيطان الرجيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Allahu a'lamu bimuradi. Afaman anatah maka utawung asasakan ngabangun pendesiaman dunyanahu ing bangunan nikman ada taqwa ingat takwa mukhafatan minallah karena arah di saking Allah bisa takwa kemudian mukhafatan minallah wa rajal du'ani dan kenaraan ngarif karidan min saking Allah khairun niku kang leuwih becik aman asasa bunyan anda tahu-tahu kang bangun pondasian bangunan iman ala syafa jurufin ngatasi pinggir tarafi jurufin tegese pinggir jurang bidamar raya sukunha kalawan dendomaken ron lambun sukunkan ron jurufin jangan dimana nade lambung pinggiran kangampir masih tegese hampir atau marki ala suku ingat selogor panharabi maka nerima gugur bunya bihi sada'u sadak man sakota ba'abadihi tegese logor ya bunyan sumertane ngabangni ing bunya ila jahannam ing dalam neraka jahannam khairu tamthilun min binan yaitu lebih becik-becik contoh kade bangunan ala budi taqwa ingat selalawanan taqwa bima yang nilai kalan barangkang bakal babalik bina ilai maring nawal istifam li takrir lan utawi istifam iku maidakan kada taqwa al-awalu khairun tegese utai kang awaliku kang leuwih becik wa huwa mithalu masjidiku baik lan utai awaliku contoh masjidku bawasani lan utai kang kaping mithalu masjidid durar iku contoh masjid durar wallahu lan utai Gusti Allah la yahdi qaramudukum ya Allah al-qaum al-zalimin ing kaum kang zalim kabeh ing kaum kang zalim kabeh. Allah ngalanjutkeun wahyuna ka Kangjeng Nabi patali jeung pembangunan masjid nu hiji masjid teh la masjidun usisa ala taqwa min awwali masjid Quba kedua mah masjid nu awal diceritakeun walladzina takhayyu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman jaa liman haraballah wa rasul masjid dirar Allah ngejelaskeun tentang karakter nu mangabangun Masya Allah
Ari Masjid Kuba mah dibangun ku Kangjeng Nabi beserta para mukminin atawa dibangun ku para mukminin atas perintah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Diror mah dibangun ke ku para kufar, para munafik. Oh kan, ya Allah ya Rabb, dijelaskan ke Gusti Allah tentang pembangunan Masjid Kuba, tentang pembangunan Masjid Diror. Abe jelas jang manusia setelah Kangjeng, setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah atbat tabi'in, setelah zaman kejayaan Islam, sampai Islam terpuruk, sampai jaya deh terpuruk kembali sampai saiki dereng minyak mani lah mengkono Islam. Tapi ulah kaget, Allah Maha Kawasa sata acan kafir merajalela anu gua beneran Islam bakal jaya heula. Di mana-mana ke berbicara Islam, di mana-mana berbicara Islam, engke jadi satu suara bakal nyak deui Islam teh. Ayeuna bae Amerika kewalah, Soviet kewalah. Dua di negara di dunia teh, siji Amerika atas nama Kristen, dua Soviet atas nama komunis, nu katiluna Islam atas nama Mekah. Nah, tilu we. Di dunia teh perseteruan teh terus-terusan tilu. Urang geus nyaho ayeuna Palestina hancur-hancuran, Amerika lah, Yahudi hiji kadinya. Terus Uzbekistan hancur ku komunis, termasuk di urang hampir asup komunis tapi ditangtayungan ku Gusti Allah. Kristen asup masih ditangtayungan. Kamari di Beleman di Cina buar di Beleman jelema di Rohingya dan sebagainya. Tapi tunggu tanggal mainna kuari sabar ribu nu konyet. Corona ngamuk. Masya Allah. Walaupun berbagai komentar ialah virus corona asli tina hewan-hewan, di sisi lain anu mengomentari ieu mah lain virus sebab senjata pemusnah bocor. Jangan hantem mukminin muslim negara-negara Islam bocor ti heula bunuh dirinya. Terserah orang mah sekedar ngadengekeun komentar-komentar padahal setahun sebelumnya telah terketahui. Sebulan sebelum bocor besar-besaran Prabowo geus ngabejaan. Deuk kumaha deui? Prabowo geus ngabejaan, hati-hati. Ya, matak dipermasalahkeun pulau tunanetra. Aduh sia cicing bae goblok. Masya Allah bermain kabeh kuari berita nu ka urang mah nu pae hanya 500 sekian anu masih kena geter-geter 2.500 padahal lain sakitu asli nama ribu juta bisa janggakeun sadaya-daya sebab kula kan nyarita di Cina ya seorang waliullah anu urut pembisnis besar kenalnya nak Habib Lutfi kenal ke para ulama-ulama sedunia mun urang datang ka dinya ngana geus dari mana di Indonesia kenal sama anu kenal sama nyana nyaho padahal teu pernah ka mana-mana ketika terjadi pembakaran di Ugur bakana aing gila ka sia-sia nyaho henteu bodoh sia nggak nyawa emang bodoh bae sia mah
tah eta dibeuleman ya sukeun kapan kalian saha nu teu ngerihat teh bangsa sadunia, bangsa muslimin muslimat beragama Islam ngerihat tuh kabeh ge teu berdaya kan ente makan teu nyaho ketika KTT kamari gimana KTT kamari ayo kata jauh aja nama ya Allah ya Rabb dipimpin ku Malaysia berarti di mana Kuala Lumpur tuh ya pembahasan pertama penganiayaan muslim Cina dibahas ada apa sih dibalik tidak pembahasan maka 50 sekian negara anu hadir cuma 20 negara sebab materina di makalah tersebut geus terketahui yang akan dibahas ini berarti iya urusannya kemanusiaan luar daripada agama tidak hadir Pakistan tidak hadir ya tidak hadir ya Yaman tidak hadir kemudian atau nama Iran tidak hadir ya termasuk Indonesia tidak hadir ya tidak hadir jadi forum tidak memenuhi karena tidak memenuhi sebab kurang daripada 50% bantut gimana lo dibahas Yaman lo dibahas Suriah itu makan urusan Amerika tapi ketika pembahasan tentang penganiayaan muslim di Cina di Rohingya mana Rohingya sih itu mana tuh kan siapa jangan dengan keetek doang kan dia urusan nah untuk apa kita membela orang-orang yang titik dan kenapa dia tidak dibela dan kenapa tidak pernah ada jawaban sedangkan secara kemanusiaan orang jelema tapi lamun dibawa ke arah agama jelema teu wauh ka Allah emang jelema nah karena tidak akan dibahas kurang memenuhi nah hebat tinggal hebat mah dia tapi karena tidak memenuhi forum aing mana ngaji ya silakan segitu baik nah iya urusan ada langsung azab di Allah subhanahu wa ta'ala nah iya carita baheula carita tentang kitu Masjid Kuba jeung Masjid Piro bahasana babari nginah tapi hese kumaha sih cenah kitu eta hese gerage afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har aya dua pembangunan hiji man assasa bunyanahu ala taqwa nomor kedua man assasa bunyanahu ala syafa jurufin kan diawali ku Hamzah mah istifham mananya nanya mah kudu nucannya hok nu ditanyakeunana ieu mah geus nyaho lamun geus nyaho berarti istifhamna mengkol jadi tak riri ceuk ahli ma'ani tinggal ngaheukeun doang urang kuari nyaho bahwa Sarwiti geulis jasa di Cikupa teh aya ngaran Sarwiti geulis jasa orang pasar waharata dah urang kan geus nyaho Sarwiti geulis tenar di mana-mana haji urang ngobrol Sarwiti mah geulis kan nanya tapi geus nyaho atau kan aya nanya mah aya Sarwiti geulis tante tah kitu kuduna ieu mah lain Sarwiti geulis kan tuh kan tinggal ngaheukeun doang tuh kan tuh ente nyaho kependi nyaho jore kan tuh tinggal ngaheukeun doang jadi takriri ngaranna nu kos kitu teh tah takriri ngaheukeun doang tuh kan kurang lamun geus nyaho lain nanya tapi bentuk pertanyaan takriri cek ahli ma'ani amzana mengkol nah kuari urang nanyakeun ari 10 jeung hiji jeung 5 gedean 10 kan atuh nyaho budak leutik ge
budak leutik ge nyahoeun kajian kuku mah aya bola beuleud kan ih semen kos kitu ditanyakeun heuh eta takriri teuh nya budak selalu pertanyaan nanyakeun bupati nanyakeun gubernur asli apa takririna dideuleu ku urang tina sia kalam ieu ge bangunan masjid nu hiji masjid Kuba nu hiji masjid Dirot geus nyaho ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema mukmin ieu mah pembangunan teh pembangunan jelema kafir atuh geus nyaho geus dijelaskeun tadi berarti kan nu hiji bagus nu hiji jorek dipertanyakeun nu bagus leuwih mana atuh lain nanyakeun nu takriri atuh bagusan Kuba lah tinggal takriri namun tak Hamzahna medakeun kana takriri ngaji Hamzah bagi angel Hamzah doang eta sakitu ge ku make Sunda bae teu make Arabna mah aku lagi poho pu nah ya geus hiji nomor kedua man asapana geus dibahas man asasa jelema anu ngabangun pondasi bunyanahu kana bangunanana akur tah ngeunaheun tapi kabelah dieuna luhureun pondasi ala taqwa masa sih nyieun masjid pondasina taqwa teu kaharti kajen kuku ge moal kaharti cek ali ngaji heuy ieu ngabangun naon masjid aja ieu pondasina mana ieu taqwa atuh lain taqwa ngabangun masjid mah batu kali jadi berarti kan ieu bangunan masjid ieu pondasi nate kudu batu kali maka besi dicor geus bangunan naik ka luhur kan akur ari ieu mah bangunanana masjid tapi ari pondasina taqwa teu kaharti tuh ngaji tangarana geus ngaji panjara kitu kiai teu kaharti ari bangunan mah bangsa hisi kasat kadeuleu ku urang kacekel ku urang kapandang ku urang ari taqwa mah bangsa mah anu teu kaharti atuh masa ngabangun masjid anu hisi kadeuleu karagap dibangun tina pondasi bangsa manawi atuh paji indin cek urang Bogor mah bangunan jeung pondasi teh paji indin bangunan ka mana pondasi ka mana atuh bangsa hisi kudu hisi kabeh bangsa manawi kabeh ari ieu mah bangunan masjid kan jelas masjid Kuba hisi tapi ari pondasina bangsa manawi taqwa datang ka kiamat moal kaharti bareng ditelek-telek jaheuh nya ge makana tah ngaji hese teh kos kitu urang aya ngariung ju datang telah datang Kiai Haji Fudoli al-alim al-alama buringkak irung jadi gede kan diiringi oleh Kiai Haji Supendi bikin kikian sakumaha kupu-kupu de kiber hebat jasa torojol cau Ambon gede apel terus anggur jeruk ulah nu haseum cenah Kiai Haji Pendi mah tilok nu amis eta cai masyaallah cai tiis cai panas kopi segala apa mangga buya naik kada geus kieu bae juga geus lain sila deh dibuyakeun kan mangga Kiai Fudali mangga pas anu nanyakeun ieu teh akur jadi kiai antara asas bunyan sareng takwa ari asas bunyan huma ieu urusan hisi ngabangun asli tapi pondasina taqwa ieu kumaha dukanya cau Amon teu kadeuleu cau Amon geus teu kadeuleu pertanyaanna luhur tah ieu urang aing ngariung mah asa jadi kiai tapi pas anu nanya masalah aduh sulit tah jadi kiai mah kuduna di imah di luar anu nanya masalah dah coba kiai gampang tah mulai di dieu nanyana dulu rame atuh disepikeun nya masalah teh sopan sia padahal teu bisa digos urang ya keur carita hese mah ngaji ngelobkeun kalimah jeung kalimah ai kiai mah bari saya carita mulai ni kiai bae kau di Sukabumi Cianjur Garut Tasik Ciarago ngaji ieu mah urang bae ieu mah Barodo ieu mah jeung Barodo gerage asasa ngabangun pondasi bunyadah kana bangunanana di luhureun pondasi taqwa teu kaharti sebab nu matak teu kaharti ari
bunyan mah bangunan hiji kadeuleu ari takwa mah manawi masa si nu hiji diteunden dina manawi teh arti hiji tak pertanyaan nomor kaduana amman sasabulyanahu ala syafa jurufin har sarua bae ge ngabangun kana bangunan luhureun pondasi syafa jurufin har ge sami bae majaz gan bedana ari syafajurupin harma ieu majazna majaz isyara tasrihah hakikiyah tapi lamun bunyanahu ala taqwa mah majazna istiarah makniyah beda mentak dingaranan majaz lantaran ngagunakeun kalimah lain dina paranti maknana majazhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslin lau qad wudiat nu mantak eta teh ngabutuhkeun kana korenah jeung alaqah nu mantak disebut makniyah nu mantak disebut istiarah lantaran lakonna musyabah nu mantak disebut istiarahna makniyah lantaran ditutur musyabahna dipicen musyabah behna nu kitu ngaranna istiarah makniyah tuh kan jadi ngeunah kan urang jaeu nya naon puyeng ja tuh itu ngaji bae ngaji begeuna itu ngaji mah jahe Masya Allah haju ke harti baik kan ngaji geus satu kuari mah urang lempengkeun apakah jelema nu ngabangun bangunan ala takwa takwana di dieu kan pondasi ai pondasi makan berarti lantaran bunyanna bangsa hisi geus satu kuari pondasina ge kudu hisi atuh takwana bae bimana qaidul bina mah aturan anggaran ngabangun berarti make batu kali make besi cor disebut qaidul bina atuh tinggal diluncurkeun le subbihat taqwa bi qaidil bina bijamil sikafikulin atawa sabat fikulin zukiral musyabah wa taqwa hudipal musyabah bi qaidul bina wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazihi wa wal bunyan takhil ala sabilil isyarati tasriyati ala sabilil isyarati makdiyah wal asas tarsyih ngarana untuk menguatkan karena bunyan selesai tah hayang datang kadinya ngaji mual mahi 10 tahun ngaji hayang datang kadinya mual mahi 10 tahun 20 tahun ge sieun mah mual sieun mah datang ka paeh moal geus kaukur otakna dah sakitu 1 senti setengah teh ngaji mah kumaha gitu ieu keur carita ngaji beulanan error ieu budak ieu keur carita ngaji hese na ngaji dan nu mantak haju ulama ngabahas tenang terang nyaho nyana aturan-aturanana encan make mantek gitu tadi bilagah nah jadi kan ngeunaheun ya kaceklok mana teh di mana ya kaceklok mana teh di mana ya nu mentak kaju Muhammadiyah anti usoli Muhammadiyah anti kunut Muhammadiyah ngabahas hadis nah di mana ya kaceklokna bongkar ku urang kanyahoan ke kok make jeung ulah tahlilan sagala di mana sih ieu takna di dieu perselisihan masalah ieu mah keur carita perselisihan tuh nyana-nyana urang-urang ngan kurang jero ngajina namun wajina jero moal aya Wahabi eta di Mekah mantak aya Wahabi eta mah kan unsur politis aju dikicilkeun ku Yahudi supaya deuk nyeuweuhkeun syiar-syiar agama hancur kabeh ulah ka kuburan ulah salat di luhur kuburan emang ulah di urang ngan hukum-hukum beda nya nambah datang ka lamun aya masjid aya kuburanan teu menang salat ongkos anti speaker di masjid aya speaker daripada salat di aya masjid aya speakeran mending ulah salat nanaon mana kitabna maksudna ngabongkarna mangga-mangga bae tapi teh mah urang hargai jeung hormati pendapat-pendapatnya anak ngan dicoba bongkar make alat geus aya disadiakeun di pondok pesantren 12 alat aya gaji aya
ayam palu pahat gitu saja ya kabeh di badak pesantren angel ge lain cara sekolah make kelas saja jelema sekolah sanawiyah tilu sanawiyah lain aliyah lain si horeng gogoblogan misalnya ya Allah berjanji tengah atau dibalikin SMP lain SMA lain si horeng aliyah Allah atirillahu maqabr eta lalagaan budak santri dak kuari kieu sadawiyah naon kurikulumna ayo anu handap aliyah anu ya atuh moal bisa maca kitab datang ke asli genep tahun misalnya moal sakadar kikituan doang tapi hargai sekedar pendidikan mah aya kuliah jurusan naon ya anu nu di bahasa naon anu ya jadi ku kiai mah kaukur mahasiswa moal bisa naon atuh ke situ tapi ngaji coba di pondok pesantren seberapa tahun dia 15 tahun amil diaji gerbia diaji mantek diaji dharmakut diaji sampiah diaji boh kudu juga diaji kabeh jamu jawe diaji bisa henteu sarua oreng cuman diaraji hargai tapi urang keur carita hesen lah ngalempengkeun kos kitu kan eta teh kudu dileusia kalamna ieu teu akur asasa bunyanahu jeung takwa nah kuari kiatu oper deui wah ngoperna lamun tadi takwa bimana qaidul bina ngaji tangaran aya urang nah ngora deui jadi asana ngaji teh ngora deui ieu bagian budak sebenarnya mah bagian budak kos kieu mah ngaji teh kos nasri fa'alu nasaru eta keur leutik keneh nu make nama kiai atuh nu make nama kiai kieu teu bisa nasri patuh maca kitab kumaha nah kuari oper lamun tadi takwa bimana qaidul bina atuh kuari mah antepkeun bae takwa nabi makna takwa berarti ieu teh maknawi bunyanna bae atuh kuari mah urang oper lain bunyan sakadar bunyan tapi iman atuh mah enggak lah lamun iman bangsa maknawi takwa bangsa maknawi atuh bunyanna bae bimana iman masyaallah eta ngaji tah Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hambali nu kos kitu mah geus asa ngaji geus ngabongkar permasalahan teh encan di lapad-lapadna apalapad kos apalapad am kemudian am teh ieu teh bisa ditaksis apa henteu ditaksis sakunaon saha panteun naksisna tah deuk ngabahas Masya Allah kari mantak lain letik-letik mantak ulama greget beta ka Muhammadiyah greget apa itu Syafi'i ngomongnya sangeunahna bae sacablakna sungut Syafi'i gitu ulama orang biasa diuk sia di dieu diuk ulah jeung Syafi'i itu jeung Syafi'i tetangga aing bae heulanan sia siap eta ngomong sacablakna sungut cek lewa kumaha meureun henteu jahoan ulama zahiran wa batinan teh nyahoan matak lamun jelema ngan sakadar ngaji zahir bae ribut tapi lamun tek batin moal sebab naon kabeh ge horeng nang Allah pinter urang hargai pinterna setengah pinter urang hargai setengah bodoh hargai sakitu lain teu hayangeun menyana ge pinter moal aya ribut kiai jeung kiai ribut urusanana dunia zahir tapi lamun geus sup kana batin moal aya ribut sebab naon saling menghargai paling dilempengkeun budoli nyana ahlina di panggung atuh mangga bae nang Allah hiji gerak di luar Allah atau mangga bae ngan sing rada lempeng bae pud gitu paling kayak gitu doang Haji Pendi atau ayah nyana kabisa memaca kutub berbani bae mah atau mangga bae ulah sok ngomongkeun batur ai mantas mamaca teh diberkatan ulah sok ngomongkeun geus bae rada dilempengkeun teh tinggal di kitu-kitu doang atuh hargai kabeh ge jauh hiji gerak luar daripada gerak Allah teh al-muharrik wal musakin ngan kurang tugas ngalempeng supaya meneng ridho Allah subhanahu wa ta'ala anu dimui di partai kabeh aya hikmahan lamun kiai dimui kiai di partai kiai di organisasi endeu kumaha jadina di Indonesia secara zahir nah kajeun aya hikmahna kabeh ngan jangka Allah mah lempengkeun saeutik
lempeng ke saya saling menghargai masa iya mah keur ngabahas ngaji geus keur ngaji mah kumaha keur dibahas tasawuf atuh kudu jelas tasawuf ieu salah itu salah keur tasawuf ngaranna sufi berarti kan ieu teh keur bener-bener ngabersihan qalbu ulah aya kitu awaik di jero qalbu geus aya awaik kiai salah kabeh pamarentah salah kabeh orang di diajina keur tasawuf ketika lu diajina tafsir ya kos kieu patali ejeng gitu per kalimah dibayanan ku urang atuh dijicelekeut patali jeung hukum mengkena atuh ieu kalimat teh kalimat naon engke ngabijilkeun hukumna naon atuh kumaha nu dibahasna ieu keur carita bayan kuari batu bunyan namanya di mana iman nah lamun bunyan di mana iman takwana teu kudu dirobah atuh berarti kan bangsa manawi sebab iman jeung takwa maknawian tapi lamun asasa jeung bunyana bangsa hisi nu jelas mah Gusti Allah teh horenganan keur ngagambarkeun iman jeung takwa nu bangsa manawi digambarkeun ku bangunan masjid anu bangsa hisi supaya kaharti horenganan iman mah bangsa manawi takwa mah bangsa manawi hese di deuleuna sebab eta mah karasa ku masing-masingna jelema nu aya imanan jelema nu aya takwaan moal kadeuleukeun ku urang sebab eta mah ilmuna ilmu batin maknawi rasa masing-masing paling kadeuleu teh efek tina takwa efek tina iman eta mah kan aya salah ke kadang-kadang efek mah lamun lain ahli batin deui tapi kan masih lah bangsa hisi tapi Allah ngagambarkeun iman jeung takwa nu bangsa manawi digambarkeun kana masjid anu bangsa hisi ya Allah ya Rabbi encan kari kene kiai atuh ingin gitu tuh keur sadita bae hese gitu ya kari kuari urusan eta mah urusan mukminin ngabangun masjid Kuba ayana kafirin jeung munafikin ngabangun masjid Diror lamun ieu masalah ngabangun asasa bunyanau ngabangun masjid Diror kadeuleu bangsa hisi tapi nu ngabangunanna teh ieu adalah orang-orang kafir orang-orang munafik dibahasakeunana ku Gusti Allah bae kaharti atas bangunanana syafajurupin harin syafajurupin harin teh lamun bahasa zahirna mah eta teh tebing eta teh dina jurang anu deuk ambruk tapi lain eta masa si aya ngabangun masjid Jabati Diror mah teh dibangun di jurang anu ambruk tuh kan teu kaharti masjid Diror teh dibangun di lahan anu sakitu hebatna strategi sebab pas dihuk ka dieu ke Mekah ka dieu ke Madinah ka dieu ke Suriah eta teh kan strategi luar biasa jangka dieu petani jang supaya ngerangkum ngerikuk masyarakat tapi di dia dijelaskan menasasa bunyanahu ala syafajurupin di luhureun pinggir jurang anu ambruk jahil teu tapi kan bisa kos kitu dina Qur'an kos kieu horenganan kakafiran kamunafikan dolal ngaranna eta teh sarua jeung syafajurupin harin berarti atuh bajad subihad dolal bisa fajurupin harin geus kadituna engke istiarah tasrihiyah hakikiyah ngaranna tuh kan malah anu sesan tentang ka asar ya ngaji tak eta ngaji tak eta ngalempeng-lempeng masyaallah lamun teu dipikir make ilmu bayan lain lalagan hese ngelempengkeun supaya lurus ieu teh kalibah ieu teh akur jeung ieu kan asasa bunyanahu ala sapaju da masjid teh itu masjid Diror teh dibangun di tanah anu strategi tapi ginianna dicek Allah ala sapajurupin harin dina jurang pinggir jurang anu ambruk hampir ambruk dengdek berarti kieu tah setik deui ge boro-boro kena banjir rangkas ieu mah kena cai ki isim bage ngaguli ya teh arti ya masjid Diror di tempat anu hebat berarti nu ngabangun desa nu ngabangun teh kafir ai kafir teh sasar dolal berarti nah
ieu teh berarti dolal jeung kufar kakafiran disarupakeun kana syafa jurupin harin majaz deui bae tah jadi kuat tuh kesimpulanana wallahu a'lam kieu takriri yakinkeun takriri perhatikeun takriri yakinkeun aku ku anjeun jelema nu ngabangun masjid Kuba nu ngabanguna jelema mukmin jelema ngabangun nu iman ka Allah jeung Rasulna dibentukeun masjid Kuba di atas pondasi-pondasi anu layak jang sebuah bangunan masjid nulir teu beda jeung takwa masya Allah karim eta teh khairun hebat bagus dibandingkeun jeung kafir anu ngebangun masjid anu dibangun aku kafir nu dianggap bangunan kafir eta adalah seolah-olah bangunan di luhur tebing di luhur jurang anu hampir ngaguling tak ku bahasa kitu berarti kan berat be di hate urang teh tasawur kagambar ku urang berarti masjid Kuba mah matin kuat rasihun lancep hebat berarti sebab dibangun di atas pondasi-pondasi anu kokoh wah ini dina sesuai jeung arsitekna arsitekna kan kajian lah arsitekna berarti ieu masjid Kuba teh sebuah bangunan anu dibangun zohirna ieu adalah di atas pondasi-pondasi anu kokoh anu kuat sesuai jeung aturan-aturanana timbul di jero hate urang gagah kuat hebat berarti mual kudu ngaguling jol we masjid diror dibangun ku kafir ieu teh sebuah bangunan anu ngabangunna ya kafir seakan-akan ieu teh dibangun masjid teh di kitu tebing di jurang anu hampir ngaguring timbul we pikiran urang ya batu-batu mal kebel ge ajur tah iyalah nu batak dibeleum ku Kangjeng Nabi nitah sahabat dipake pelbak jang bangke-bangke teuleun di dinya bener bae artina mah horenganan jelema mukmin anu imanna kokoh pohara luar biasa anu disertai dengan takwa ka Allah sieun ka Allah boga harapan ridho Allah eta telir sebagai bangunan anu kokoh sesuai jeung pondasina lamun aya kiai sieun ka Allah mun aya pejabat sieun ka Allah pedagang iman sieun ka Allah petani iman sieun ka Allah berarti boga kasieun jeung hayang ridho Allah lir teu beda jeung bangunan masjid anu sesuai jeung pondasina gagah kokoh persis kos masjid Kuba bae hebat berarti breh bae jaheueuh kan hese tangga manaan kos kitu dibandingkeun jeung masjid diror dibangun teh tamaku kafir jadi berarti kafir mah teu boga kakuatan di jerona teh sieun nya mah aya banjir sieun aya angin sieun aya wabah sieun aya segala rupa ge sieun sebab nya diciptakeun ku Allah tapi teu ngimankeun ka Allah kita ngimankeun ka utusan Allah Kangjeng Nabi Muhammad malah nyaci maki ka Kangjeng Nabi Muhammad atuh eueuh nanaonan dina qalbuna pinuh kadolalan pinuh kasasaran yes jelema kafir anu pinuh kadolalan pinuh kasasaran lir teh beda jeung masjid Kuba kakuatan nanaon teu meunang manggih gering teu meunang manggih kurang teu meunang manggih saeutik haju bae stres kuari sabaraha juta jelema di Cina nu stres jutaan nu stres lain ribu deui lain nu gering diberitakeun cuma 2.500 sampai 3.000 nu stres ka jutaan stres sebab eueuh iman kafir mah seperti eta Kristen geus sarua bae kafir Yahudi kafir nah eta teh teu boga kakuatan kafir rek Kristen rek Yahudi rek komunis anu teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah eta teh lir teu beda jeung bangunan masjid diror teu boga kakuatan beng pelehe jaheuh jeung kieu tah
nu mantak tinggal ragap dada urang aing teh jadi naon ku ari kiai hari aing jadi kiai na ieu dibangun kana ala taqwa waridwani minallah apa lain terserah sia kan ih sakieu mah takwa ai takwa teh naon imtithalul awamir wa tinabun nawahi ai mobil sia nu paranti dakwah eta teh masjid geus beres tah encan berarti kan teu takwa imeng peleh deui bae siap wari jadi naon lurah, siap wari jadi naon camat, siap wari jadi naon bupati, siap wari jadi naon gubernur, siap wari jadi naon menteri, siap wari jadi naon jadi presiden. Ieu bangunan iman teh ala taqwa minallah wa ridwan apa henteu? Lamun dibangun imanna di luhureun takwa jeung ridwan minallah khairun hebat berarti apapun yang terjadi dihadapi kunyana. Naon bae soal-soal kemanusiaan emang nyana urusan anak. Urusan kesehatan nyana nu boga urusan kesosialan nyana nu boga urusan dan lain-lain sebagainya etalah di negara urusanana kan urusan konstitu ayalah sub-subna dihadapi segala rupa ge lain korupsi kan aya dana sosial untuk bencana aya bencana teh korupsi di Amerika teman di urang mah eta heres ngomong cenah tapi gue lagi tapi sore tuh situ tuh kan ente jadi naon jadi pedagang iman ka Allah iman berarti kan iya sebuah bunyan anu lir teu beda jeung bunyan iman lir beda jeung bunyan nah ieu bangunan teh bisa kuat teh imanna lamun pondasina taqwa waridwan lamun ente jadi petani kemudian di atas bangunan petani iman ke Allah dibangun di atas taqwa waridwani minallah hebat jadi petani ente jadi pedagang dibangun imanna di atas taqwa waridwani minallah khair pokoknya bang geus yakinkeun we tah hamzah teh hamzah li takrib henteu kudu dipertanyakeun bagusanana teh kudu teu khairun aman henteu kudu geus takrir eta bahasa hungkul. Ya Allah ya Rabb ente jadi naon kuari jadi negarawan naon atuh statusna menteri iman ka sa ka Allah lamun ente jadi menteri iman ka Allah sebuah bangunan berarti dibangun ada taqwa minallah wa ridwan minhu khairun hebat ente jadi menteri tuh tinggal kuari mah urang deuleu bae ka lapangan neuleuh kahirupan pedagang anu iman ka Allah jeung Rasulullah eta teh kan lir teu beda jeung sebuah bangunan pondasina eta pedagang teh ala taqwa atawa ala ta'asi maksiat tinggal di deuleu bae ku urang lobana tarara ku apa maksiat sih lo ngomong sia pedagang di urang lobana takwa apa maksiat sekaligus rencep jaya pedagang lagi di dia takwa apa maksiat tuh kan 100% maksiat nggak keluar sih petani kuari ya set berang dalam para petani baheula mah segala anu nyester galengan datang kaletik bahasa leumpang segala eta tanduran diliekan ku tetangga goblok teh coba atuh bibit di palingan eta baheula eta aju ka dia tengah zakat ya Allah ya Rabbi dan lain-lain sebagainya nah petani di urang ieu pondasina takwa apa maksiat masih bari pemerintah di urang teh kan haji saleh haji mukmin haji marduk ngaranna geus solihin kabeh nah jara di anu nah ieu kuari nya iman ka Allah pondasina eta takwa apa maksiat gede amat sia ka jawabna orang nyanan jadi pemerintahna goblok hatu aing kitu ngaguli bangunan lantaran lain di atas takwa waridwani minallah atuh ngaguling teh saeutik kiai nu ngaguling kiai nu kamari madi segani haris batik pohara jasa dipenta ku urang petua-petuahna jeung nasehat-nasehatna kuari mah kiai liwat teh ditaja kos kadal liwat
lantaran naon ieu ta pondasina lain taqwa minallah wa ridwani ya karim. Masyaallah inggis bae alhamdulillah cenah kiai kunaon kula magang ngaji aya meureun 100 200 mah ayo kuari mah henteu kunaon emang wallahu alam henteu sebab-sebab lah jatuh aya nanaon ieu pondok nang di mana ieu mah nang di bupati cenah teh nanaon goblok sia eta racun eta baheula ieu bilang di bupati maka proposal make ngongel gitu eta racun kecuali dibere buat laki berarti bapak geja jelema engke mah eureun jadi bupatina ieu mah asli ti bapak lain ti pemerintah masalah tah lamun ti pamarentah geus racun kadenge ku cilisia nu mantap yayasan jelema teu daek ngaji ka yayasan dengan sarakola doang racunna gede sarakola mah tuh loba ribuan eta emang arahna kana dunia ngaji mah mana guru yayasan anu ngabagahan ngaji didarengekeun tonggengan bisa nah racun ayo yayasan mah maju lah emang sama tuh aya manajemen atau manajemen duniawi masalah kan kula mah kerja di tapi masalah terus kan ulaju di cenupon gitu henteu ieu terus engke karasana mah geus pae masalah aya tah ieu kedogeng ieu tah kan keur akur tah di Quran kan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwanin ieu kan Quran ti Gusti Allah lain main-main kan berarti yakinkeun ku maneh tetepkeun di jero hate catat ulah datang ka kaluar eta hamdah takrir tah ngaranna tetepkeun di jero hate ulah datang ka gilir deui udah datang ka saliwang deui catat saya yakinna jelema anu ngabangun iman di atas takwa dek jadi naon bae lir teu beda jeung bangunan Masjid Kuba kokoh kuat hebat biasa kitu jelema anu ngabangun anu bangunan imana pilu ku kakafiran munafik lir teu beda jeung Masjid Tiror anu dibangun di atas jurang anu neuk hancur roboh teu kuat berarti nah ente kuari jadi naon apakah bangunan Masjid Kuba apakah Masjid Tiror tinggal kembali ke diri masing-masing ente bangunan Kuba hebat berarti takwa jeung ridwan ente bangunan Tiror siapa jurupin har rusakan ieu teh lain sakadar rusak orenganan panlahar finari jahannam masyaallah jelema nu ngabangun imanna teh pinuh ku kakafiran jeung kanifakan kamunafikan anu lir teu beda jeung sebuah bangunan masjid Tiror anu dibangun tina jurang dina pinggir anu hampir ngaguling usuk panhar bihi masjidna musruk ngaguling gogor hancur beserta jeung anu ngabangunna kamana finari jahannam neraka jahanam pan nyaritakeun masjid ka dina neraka jahanam atuh masjid mah dibangun sanggeus dibangun dihancurkeun beres eueuh tapi kan kelanjutanan nari jahanam korenganan kanipakan jeung kakafiran ieulah kahesean mukjizat dicaritakeun ieu teh ku Imam Suyuti hesena mukjizat Al-Quran teh kalamullah anu kaditu da al-mu'jiz nu diganjar dibacana sesuai jeung aturanana kumaha kadar kayakinanana jeung nyaho kana maknana ganjaran bakal jatuh ka jelema sesuai jeung pangartian-pangartianana anu al-mu'jiz ijazah ya sebab lawan ngelempengkeun bahasana nyinonimkeunana terus ngayakinkeunana hese cek Imam Suyuti
cek Imam Ibnu Hajar jeung cek Imam Jalaluddin ieu lain lalagan ieu hese ngaranna mukjizat mun teh hese lain mukjizat ieu ge sakadar nyaritakeun kitu be koh nyaritakeun bangunan tapi kadieuna nari jahanam berarti kan iman ai iman urusanna manawi ari bangunan mah urusanna hiji dilempeng-lempengkeun nang manehna urang sakadar nyampekeun ge bisa sakit masuk keneh mun dibongkar lu jero deui masih tahap kedua tina istikok anu engke bakal jadi bayan tingkat kedua ngan sakieu ge urang geus teu ngarti sakieu ge geus teu ngarti komo lamun ditambahan deui nyanana ge nyaritakeun ibang sepe nyarita kabeh nyaritakeun ieu hese lain mukjizat lamun teh hese mah nyahona kalamullah anu al-ba'id anu hajararauh anu al-mu'jiz ieu sebab naon lain lalaga ada tidak hisi jadi kana maknawi ujung-ujungna mah horenganan nyaritakeun urusan bangunan iman urang manawi bangunlah iman di atas takwa waridwanin bakal kokoh jeung kuat urang bakal kapanggih ke jeung Allah atas bangunan iman urang jasad urang nama mawat dikubur tapi roh urang nama menghadap Allah nu dibawa amal-amal nun nyangkutna dina iman ala taqwa wa ridwanin minallah lamun urang iman teh kafir naudzubillah min dzalik munafik naudzubillah min dzalik atawa kurang keyakinan kayak ilah masjid biror anu bakal ambrukna teh lain sakadar ambruk jadi mah urusan lain bangunan horeng bangunan iman kepercayaan keyakinan ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah lamun ambruk panhabihi fi nari jahannam ka jurang jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin numantak ieu dijelaskeun ku Imam Jalal teh ieu teh cenah khairu tamtsilin lil bina panghebat-hebat da contoh kana sebuah bangunan nu ieu alati ditakwa bima yaulu ilaih istifana litakri jeung sajabana sakumaha tadi nu awal contoh kana masjid kubanu kokoh nu kadua contoh masjid diror anu lembek anu hancur iman ge sarua bae wallahu Gusti Allah teh la yahdi moal nudukeun jeung teu nudukeun al qaumaz zalimin ka kaum nu zalim kabeh urang mah alhamdulillahirabbil alamin di samping urang geus iman ka Allah jeung Kangjeng Rasulullah kuari urang aya sieun besi salah boga rasa sieun besi salah ge eta teh geus termasuk kana min jumlati penghuni surga sieun aya besi salah sakitu ge geus aya teh calon surga calon ngain sieun besi salah calon teh mun cara kembang maka karak bret eta ieu nah muka beneran moal ieu kembang ieu seungit henteu ieu bakal nah ieu teh urang aduh sieun besi salah deuk geus aya teh geus diawean ku bidadari pepen sini cek bidadari teh praknya kapan saya sekarang aja orang Kuntilanak Masya Allah juga ada bidadari masih kena nyambung la yazalu bunyanum wallahu a'lam